Dik, aing rada ripu ngojek dina motor kieu mah bensinna boros. Goblok juga aing dilengkeun. Aing ngojek dina motor kieu mah aduh aing ngeripu. Biar genari ka ditu aing ongkos 10.000 meuli bensin malah 1.000. Boros. Ya, aing nanya, mana make motor kieu boros teh eta ngojek. Pan aing teh teh nyuwur kitu, semad sia teh. Bensinna boros. Irit kumaha teh kieu mah boros badoyok. Dayok, aing tuan ngojek heuh. Toraneun. Dik, amane mulai motor kieu pan boros bensin kieu mah. Aing ngecan narik-narik ti dieu ti tadi dik. Namane hayang ngojek di dieu pan biasana ge maneh masuk ngojek di Parapatan. Dik, pan biasa maneh sok ngojek di Parapatan maneh. Di Parapatan teh Bang, iseun. Sugan di dieu mah rame. Ya, aya di Parapatan rame teh, di mah teh iseun. Pan sia teh tadi teh si Sidik teh ngomong kitu, di Parapatan di iseun. Disangkana mah di dieu teh rame. Gua aing ngahulang we jeung sia. Aing keur mah muatan sia teu nyambung deh hayang ngecekok mah aing beut sia. Sia sok lain-lain ngomong teh sia mah. Sing nyambung mardoyok. Acing, bos sia bau aing sumpah, bau anjing. Sia mah teu nyambung aing pusing jeung maneh mah aing sumpah. Sia anu teu nyambung nah, nyambung ka aing nyuk. Hah, ada anak ojek ah. Ojek ka Perum ah. Ayo, kabeneran tiluan. Ayo. Ayo ah. Ayo ah. Perum. Tiluanan jeung nu tadi, tiluanan. Hah? Tiluanan jeung nu tadi. Nuhun, Kang. Si budak gancang mau motor. Mending geus nepi. Antos tadi atosna tiluanan dinu tadinya. Oh, nuhun atuh nuhunnya. Alhamdulillah. Ya mate bager pisan saurang 50. Mau bodoh sebaranya, jarena. Cerita. Sok. Ane pada sabaraha? Kapan ongkosna di mana? Di luanan ngomong teh. Alhamdulillah, uing mah yuk dibere 50. Ya. Uing mah pulang sendiri. Di luanan udah kain ka dieu. Di luanan kain teh. Ya. Dak, budak. Dayok, itu kumasih itu kana balik. Ah, si goblok budak. Ongkos tiluanan Bang Dayok. Si kunyuk main ini tuh pas kita ongkos teh di luanan. Budak. Sal, bapak ka Perum meula sakedeung daguan warungnya. Daguan. Daguan, Kade. Tuh. Kade ulah dianjuk-anjukeun teh warung teh maneh karunya balanja wae. Duit gocap-gocapna hayang ngadepo tapi lokot teu boga. Nganjuk sugan we eueuh Bang Doyokna kasih Isa. Isa, Sal. Mang Jek nganjuk ke rokok sabungkus mah. Pak. Ya Mang Jek nganjuk ya. Pak. Aduh, sakal. Terjadi nganjuk tak. Beli orang mah beli. Iya mau aja.
Jadi kata Pak. Beli. Ya Bang Jack. Angsulan atuh Sal. Sugan teh eueuh Bang Doi na aing. Angsulan. Ya Bang Jack. Nuhunnya. Heuh Sal. Aing gagal we ngadepot teh mah. Aduh, untung bisa dibobodo ku urang Padahal mah eueuh ku urang na ge. Faisal, pangmelikan obat ya Bapak Meriang loh. Faisal, Naon Pak? pangmelikan obat ya Bapak Meriang, Tama Meriang. Oh, guruna. Ih, siapa bunuh Bisi aya naon? Lain naon ieu mah. Cobahan. Oh, nah tuh kabina-bina ting meuli obat we mending di buruhan siapa? Gatot. Tekung Silila. Pak, teu mahi duitna. Nah teu mah kumaha Faisal pan minta duit teh sia teh nepi ka 60.000 di mana duit teh? Pan urang beak bensin, Pak. Nah meuli bensin nepi ka 60.000-an Faisal. 10.000-an ge mah bensin mah. Pan heuh, Pak meuli bensin mah 10-an. Ngan meuli oli deui. Tah. Meuli 50, bensin mah kan 10. Bukan mabok kita meuli obat ku aing kalau meuli oli. Ya, papan motor teh 2 tak. Lamun teu make oli samping bisi ceket. Kayak turun mesin deui. Kunyuk sia gitu. Oli kalau ke aing kita meuli obat meuli yang kalau ka meuli oli. Kumaha atuh, Pak? Ek meuli deui obatna. Mendingan uyup olina ku sia tah. Isal, pangmeuli kana beas jing mama tuh karunya. Biasa. Bang Apple biasa. Meuli beranya. Ayo buruhna. Masih teh buruhna wae pan ieu mah jeung dahareun maneh ieu. Nah. Sang jajan tadi naon, Pak? Buruhan atuh. Buruhan 10.000 tah. Malas kilo. Malas kilo. Heeh. Ai budak. Tang meuli biasa kitu-kitu we kudu diburuhan. Pan kejo tadi hakan ku manehna. Pun soak ai mah. Kamana, Pak? Ka warung Sal, ek meuli beas. Meuli beas. Ieu we atuh ieu. Anu teu jauh. Mau beas di mana maneh? Tas meuli nu si Bapak. Sarua wae di warung, Bah. Sabaraha kilona di maneh? Sakilona 11.000. Yang gue satu meuli 5 kilo mah. 5 kilo. Heeh ya duitnya. Tah ieu 5 kilo mah. Pas ieu teh 5 kilo. Geus menang ngilo di ditu. Heeh pulangan atuh. Nuhun atuh nya, Bah. Heeh, sami-sami Sal. Heeh. Banu nuhun heeh. Ya, Pak. Ieu mah sahampang 15 kilo teh sah. Teuing, Pak, dengan sakitu-kituna. Rarasaan gitu asa hampang itu. Bayar tuh aya sakitu mah. Heuh nya, Pak, urang kulin we ala. Ojek. Heeh. Baik. Kenaon sorangan wae? Urang keur ngahulang wae tah si Faisal ka karek kita meuli beas. Oh, urang kebeneran Bang Doi. Ek meuli beas ka warung beo panggih di jalan jeung si Isal. Meuli tah urang 5 kilo. Jadi we teu kudu ka warung. Ojek. Ai kitu ti si Faisal eta menang meulina. Heeh, jaba 11.000, mun di warung mah 12.5. Hah, lumayan beda 1.500. Ojek. Si kehead ka aing ngebohong. Palingan ieu hampang da ieu mah meureun 10 kilo. Aduh, Faisal. Apa? Jadi si Faisal ditah 15 kilo. Oh iya 10 kilo meureun berarti. Sae, Bang Doi. Teu sia-sia Bang Doi nyakolakeun si Faisal teh. Ye, si Faisal teh jadi budak nu pinter. Minteran kolot anu balagung. Awas ya Faisal, aing balik. Faisal.